Heriawi dalam karyana mun dunia bisa nyarita geuning manusia mah cidra lekah loba nu sulaya laku kumaha kahayangna teu dipikir balukarna kakayon kadalon-dalon dibabat digusur wahon keur minuhan si pawon dirumpak patok telepon pancuh dunia ditugaran direcah di balongkaran watir temen cai hujan cai rahmat jadi laknat wahangan kaluliuli gesloban ngisi kudi disauran diruntahan teu ieu ngarasa rempan lahan disalahgunakeun dipelakan tangkal dajjal diipukan bibit iblis teu ngitung perkara najis geus waktuna kuring usik balitungan jeung manusia geus mangsana kuring hudang hayang mecah wewesena. Hei gunung prungjera padungdung utahkeun lava jeung batu lini geura lilir geura gideugkeun daratan laut geura budalkeun tsunami angin geura tembongkeun ka Mones hawa geura tiupkeun nu nyongkab geuning anjeun berjejering nyeleuweung koceak dengek melas melis jerat jerit jiga nu diteunteuingan. Manusia geura eling geura tobat samemeh dunia palastra kula banda titipan ti Gusti anu wajib dipupusti diurawat rejeng di rumah dijaga dipulasara lain keur digakaya lain keur digunasika lain sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.